pohon subrek. Aduh, jadi udah apa ini? Udah. Nah ini baru udah kamarana ini. Aduh, ternyata dari awak tuh. Wah, ngaralongo. Udah yang datang harus senang nabai lur. Aduh. Akil. Nah, iya. Kayak karantang, aing aduh. Bro, anjing dah. Punya dari awak aduh. Ada. Si Otoy. Ini gara-gara si Otoy urang. Iya, Udah baik pisan. nggak buka. Yo, kopi aja juga. Oh bener. Nah, terus udah dudek yang kopi saya. Kaguat gede kambing-kambingku tersayang buat dijual buat pakai membayar hutang aing pusing aing lupa hutang kambing-kambing tersayangku kalalin tuh madang kang ayahnya. Cik. Dan sekolah diruk kudu balena aja. Pakai sekolah ditulikeun meureun moal gawe bangunan Beureung. Dina zamana corona, covid, serta lockdown. Karyawan kaluar-luarkeun. Pengalaman pegawai. Ber Isuk makan boras, sedang beri jadi waras. Baru gua masuk ke sekolah, pakai kacamata, rambut diekek kuda. Biasa kan bengke, saking duit. Budak buncir, beteng bureteng, buuk dikuncir. Ayo siap kerja. Biasa doh, undur-undur wa. Aduh, sia mah eta yang maruragan deui doh. Sorangan bae maneh. Oh, sorangan. Mana sorangan oge geuning? Oh, ini si Akil ka mana nya? Teuing. Capek lah, tinggal ke nadukan malah. Terus si Akil udah kata. Biasanya undur-undur Mbak. Akilan ba di kan kokohan. Terus di mana maneh? Duit timbang Tunggu sia dapat duit timbang. Orang tinggal di mana keur ieu non? naon. Ngaduk. Iya saya kemana saya? Teuingnya kemana? Ya teuing euy.
Nah, yang uli nih. Masuk budak yang itu tinggal. Oke, teman Cil. Mundur tuh menang sih mah pas segala dan Dan eta HP eta dan make up awewe. Nggak ada HP bro. Oh boy. Anjir euy. Anjir euy. sungsang terbaru. Halo. Dari mana? Aduh kan dia. Tungguan be. Gedeng di OTW. Meyakin kopi heula. Di mana? Biasa, tempat biasa. Tempat biasa. Oke. Gimana cenah? Kopi, ngakeun kopi heula cenah. Gila tuh. Nyao. Bro, Beneran ya dia ada. Mundur ya. mana cager Lumayan, bayang enakeun. kita kerniangan naon budak undur bos jeung naon teh wah biasa yang itu sih lumayan lah ya jangan ngeangan undur plak dibagi jalan mana hiji goblok jual ya ngomong sih otak kemarin Join tak aku masuk kita. Bisa sakti gitu. rada power naon misalkan rek malak-malak manehna rek ngabun Bahaya, tinggal orang. Ayo nama kieu lah mending damai bae sih toy. Orang minta ilmu nabe lah. Sareng si mah tayangan pamahana. Gitu bae. Mah Ya benar Pak. itulah gitu bae. Lumayan bener ya. Benar lah Uma Saria wae lah. Gak berem surup nages burit ngelayung panas di pikiran jikur jangkung jahe koneng nah tepalai tepuk gedang tengah laut. Oi. Eta naon deui? Iya, ieu mah rek minta hampura. Kemarin orang tos dilakukan mana enak mah yang kapok bener. Enak orang yang damai bae jeung mana. Minta maaf, hampuranya. Raya santai. Pura, toy. Pura kita nyeri awak, toy. Pasap geuning enak mah ya. Kumaha mun ayeuna urang gabung bae jeung Otoy. Otoy jadi lah. Pasti Otoy jadi bos urang sanaha lah. Duh, urang mah bukan anak buah. Geus teu naon ieu mah tung-tung ieu bae. Urang hayang belajar ka Otoy ongko eta ilmu kitu kumaha. Teh pencetan. Ayeuna urang Otoy teh jadi bos urang ayeuna gitu. Toy, orang nanya toy. Kemari selain ilmu nu kamari nu mata kurang nyarori awak terus diurut. Jadi itu toy yang bisa dibuktikan ke orang toy. Kebetulan orang kabeh toy. Mana yang hafal? Yang aku. Ayo. Milu jeung urang. Nah ya. Ayeuna isukan Mau dipencetan. Oh, siap toy. Kede di pencetan mah. Siap. Ayo. Oke. Dah.
sok apa poe menang-menang. Pantesan lagi tadi upanan. Wis ada bro haji. Ada mang. Di dulu ya aing ngegas kurang main TikTok aing mah. Anjing kasar. Ieu jujur sapanjang-panjang kumaha Menang tuh mah. ya boboh ya aing teh isep dedek menang-menang we. Di naon dia umpan? Dedek menang we nya ieu upama ya aing dedek menang-menang ya. Itu tuh menang tau. Nah, kan naon eta Iya. burak tuh. Berat ieu mah euy. Anjing tahun ini ketemu. Cahaya nangis. Sedang ketemuan we. Jangan we. Oh ya mau upana kurang ya. Menang lah, menang. Elengkong aing upana. Menang yo. Eta. Otoy. Sok teh. Bola pohon subrek. Bola pohon subrek.